Allah sa nyana sa estuna Gusti Allah teh eta layastahji moal ngarawas lingsem. Apa lingsem? Hayat yastahji hayat teh era Allah moal ngarawas lingsem. Allah teu ngarasa lingsem. Allah teu ngarasa era. Bahasa urang lingsem teh bahasa mana? Lingsem teh bahasa lemes. Isin lingsem Sejawa saluhureun saluhureun isin lingsem. Jawa Tengah Jawa Bahasa Cianjur Bogor Jawa Barat. Jadi lebih lemes di batang isin. Lingsem detik memesem. Saestuna Gusti Allah teu ngaraos lingsem, teu ngaraos isin. Naon ayat riba kana ngadamal. Gusti Allah masalah kana perumpamaan, kana picontoeun, kana bahan tapakuraneun, kana perkara maf'ul kadua, kana perumpamaan, masalah kana perumpamaan, kana picontoeun, kana perkara. Mun ieu mah mana teh nakiro. Jadi eusina teh naon wae? Seueur lain reungit wungkul nya. Pamapau koha aya nu saluhureun leungit, saluhureun reungit leutikna maksudna. Aya nu saluhureun leungit, saluhureun reungit gede, saluhureun reungit leutikna dina leutikna. Kan reungit teh termasuk sato anu leutik. Ayo lu leutik di batang reungit. Kuman. Masalah karena perumpamaan bahan tafakuraneun gitu tah ke manusia. Bisa oke jadi cobaan eta teh. Oh kapayuna tidinya teh aya nu meunang kitu nu aya oge nu jadi sesat. Wayana Allah ngadamal perumpamaan hidup teh kana perkara naon wae eta mah boheulieu baudotan nya. Nu contona dina perkara eta sapertikeun reungit baudo bahkan sapertikeun perkara bahkan sapertoskeun perkara paukoha anu saluhureun eta baudo dina pada leutikna atanapi dina pada gedena tah mangsa sapertikeun gedena di saluhureun leungit naon Bakteri aya saluhureun leungit gedena anu dianggap ya ku jelema mah nya sepintas mah maksudna Allah nyieun laleur hejo deui laleur piteu. Naon maksudna Allah nyieun cucumu anu dipandang hina, dipandang eueuh gunana, dipandang naonan gitu. Nyieun pepengeng, nyieun tongeret, nyieun turae Allah. Ya deui Yang kungkangnya bau kongkang yang jangkrik kasir singa ta eta sadayana nu didamal ku Allah teh aya tujuanana. Teu sapati-pati Allah ngadamal duati aya manfaat jeung tujuanana. Da padamalan Allah mah teu aya anu heureuyan, teu aya anu gaplah.
aya kungkang, naon manfaatna kungkang? Campak pikirnya bau. Iya. Jadi nyieun pabrik ieu obat kungkang. Ini Payung. pabrik obat nyamuk, autan. Tumila di sabangsana. Jadi satu damal ku Allah anu paling hati-hati hirupna teh nya. Marayap geus puguh kai gede ge dieuneuk-euneuk heula. Haknya. Tah ini dia teh. Ini tarima ku jelema teh beda-beda. Cara ayat ieu Allah ngana merembah udoh dengan rasa lingsem, dengan rasa hina, dengan rasa gaplah. Nenaon anjing contoh itu Allah teh. Begitu kalau Allah Maha Uninga. Manfaatna hikmahna di balik eta. Ternyata fa'amal ladina amanu. Nah, jalma anu aya iman mah percaya ka Allah, yakin ka Allah kana dadamlan Gusti Allah. Teu aya anu gaplang. Teu aya anu ulin-ulinan. Nilakbi, ngira teh gunana. Naon bagi jeung orang hejo atuh Allah tuh. Mantak macok jelema aya gunana. Keur jelema anu iman ka Allah meyakini kana khairihi wa syarrihi minallah sagawi panamelan Gusti Allah. Paya alamuna ngartieun jalma nu ariman mah annahu kana saestuna eta masal eta contoh Allah ngana baudoh teh ya. Eta teh al-haqqu kebenaran, yakin nyata hak jeung aya tujuan anu bener dimaksud ku Gusti Allah. Mirrobihim di arah-arah pangeran jalma anu beriman. Nah, eta teh sapertikeun malaikat oge pernah nya kacele kan. Ketika siga anu ngaremehkeun ka Allah, siga anu nanti ngarasa salah Allah sih. Nah Allah berkian khalifah di golongan Adam. Kepugung mata ngir karuksakan. Tibatan mimpin kehalusan di alamnya teh kalau kanjeun tangan jurang. Bakal macar gede kalau sarakah ngaruksak. Ternyata didinya desagawaya karena Allah mah langkung uningan. Aya rahasia di balik rahasia. Ketika ku Allah kan gitu, sing bisa cenah. Ayo maneh asa teuing pantes menjadi mimpin tukang sujud ka kaula. Coba sebutan makhluk-makhluk kaula. Tatkala naon bae nu aya di alam dunia. Maka para malaikat teh tahu kan. Berserah diri ka Gusti Allah ngarasa teu mampu teu terang. Dina mah tong macam-macam. Kena-kena Adam teh asa di bawah sahandapeun malaikat. Dina penciptaanana cenah cuma tina tanya. Berarti bintik-bintik kesombongannya. Keur jalma anu iman mah Allah ngadamel reungit
disanakeun reungit atawa rada gede tibatan reungit anu dipandang hina eueuh gunana sakuluna keur jelema nu beriman mah eta teh ulah monis ulah macam-macam syukuri dina urang kadang-kadang nyanyoanan mata para wali mah tuan tunu gitu mainan sasatoan kajentingan leutik mainan sireut tanpa dosa bahkan tengah aja ge katincap istuning istighfar minta ampura ka Gusti Allah karena apa eta teh sami dikanya aku Allah jenting sasiki tina sireut sami makhluk Allah ciptaan Allah dibikanya urang resepnya ngadukeun telos ngadukeun sireum sok paling tiasa apa ngadukeun sireum jeung putu baheula teuing baru kakina mah hafaleun sok diadukeun putu jeung sireum itu jelema rame eta anak putu jeung nyaman sireum hideung kan yang leutik aduk tah dipraktekkeun nya ku jalma anu bener-bener imanna geus iman anu hak nya sapertoskeun waliullah hati-hati nya sekalipun nyabut eta nyabut jukut oge make baca subhanallah iman dikaskeun gampang kalian pa dikas urang masa kali jebruk ku ari 100 leuwih 100 tangka teu maca subhanallah sakali-kali aja kok mulai hujan rusuh gitu kadang-kadang kai pelak di bawah kai batu ge di aekan potongkeun jauhnya iman teh ternyata hati-hati nama teu waspada gitu karena makhluk Allah anu dianggap siga remeh gitu siga sepele rasami damelan Allah dikitanya apa Allah iwati jaman-jaman waspada bener-bener hati-hati salengkah-lengkah nate istighfar ning mata tasbih ka Allah nah urang ge kudu mah kitu hese tanda urang teh loba goplahnya umpama laut tibatan elingna ka Gusti Allah nya benar istri ora akhir ngaji ngaji mah kana senang ke salat ge urang mah sok malaweun eling ka Allah aya kudu diomeannya kudu diomean sasarna ayeuna pangaosan teh nya saling geuing dina masalah dan jalma anu apik di mana anu kuat di mana mah nya api selalu eling ka Allah tetap cenah waliullah mah salatna teh asiga sepele siga anu teu lokoh kumaha tapi inceuk bahasa pun guru mah lain lintrik rontok lintrik naga lain lintrik rontok lain salintrik-lintrikna tapi setiap hembusan napasna teh maca hu Allahu maca tasbih eling ka Gusti Allah mantap beres salat teu wiridan heula tapi eta teh keur eling ka Allah sanengkah-nengkahna ka mana sia luntrak lintrik ibarat jelema teh anu arsitek jeung tukang ngalarin eta mah tukang ngalarin sampai itu bobar kiri ngangkatan aduk ngangkatan batu tapi gajihna mah teu ngalehkeun arsitek anu saukur nempokeun ulah iling paling nanda tangan karena naon jero ilmu lain sailik-ilikna
kayak satempo-tempo tapi nu ngaran ukur-ukurkeun otot. Eta gambaranna jalma anu imanna geus kuat mantan ka Allah jeung jalma anu goblok. Pentenan Allah siga kitu contohna. Nilaina di hadapan Allah kitu. Lamun cek pelajaran hikam itu pelajaran ilmu wali. Maka aya katerangan geuninnya jelema anu berilmu sare. Alus kene kan anu keur salat ta eta karena nu keur sare mah waliullah eling ka sarena oge alus niatna alus praktek. Ari eta mah nu salat anu keur salat goblok teu eling salatna. Kurang keimanan mantap. Mantap nilainya di hadapan Allah jauh berbeda. Siga tadi tukang bangunan, tukang aladeun sanajan ribu oge. Anggar we dihandap gajinya. Beda jeung arsitek, insinyur, ukur lontrak listrik tapi lebih gede menang duitnya. Jalma nu beriman